Aduh, kumaha pamajikan dia dalam harna ieu. Maling teu pika subuh cenah aduh. Maling teu boga beas, suluh warasa, reuneuh di pamajikan. Aduh. Ah. Nah, bingung bae dapat duit oge. Kang Yabi, nya pokok itu bingung pisan. Mumet Bingung kunaon, mumet kunaon. kan abi teh nya aya nu new Mary me cenah. Jadi teh pikiran gedung mahal nya. Pasti mahal. Persepsi pasti mahal. Pasti. Meureun jengkol mahal. Itu bingung mau gaci sakieu. Di teh hayang itu lapangan anu di ditu teh hayang bersih hayang diperestrel gitu teh. Oh, Teh bingung. gampang. Bingung anak teh usaha gitu tah anu eta dana TNI mah Hidup Kang Yadi we lah. kenal bangsa TNI Asna kena. tadi tanya di Ya. kalau pas kadi orang berbincang atau Halus kieu gimana ge? sobat ada kali nu segala di perbaharui gitu Oh, benar. kudu di chat kudu gitu nah kan jadi kieu nya teh poin dia masalah teh kayak dia betul bade nikah Bade nikah. Karena enggak di nikahna. ya dulu ya sama kakak jadi mainnya jadi nate tukang kolor jualan KBRI Terus? kolor mah kudu tahu diri mainnya kakaknya di Ai bisa bae teh ade mah. kan ini mah hoyong aja oba-oba Korea gitu minimal deh ya mah minimalis mang ya di mah Nikah bebeakan gitu pisan. Nya pokona sok lah kayak adikeun eta biayana tanggung beres we. Di belah mana teh dibangun teh? di kali gitu tuh buruan ada kan enggak kan Oh, nya di jet istana mewah Oh, gitu nya air bener. di damang ngajak tadi pokoknya mah sebenarnya menjadi sudah Eta aya sabaraha teh duitna? aya hiji dua tilu aseueur mah jadi Loba si sakit. kabita mah ya ditinggal Oh, bah sakit mokeun we Kang Yadi neangan TNI na. Ya. Sina ngabangun pokoknya teh. mah jadi kudu neangan TNI teh tukang naplokan imah anu bener-bener ahli Siap. meh gercep Nah, eta kitu bener. ulah ieu mah gawe encan uangan geus beak Tanya kalau bahanana. ya pokoknya mah kabid dititipkeun Ya. orangnya dia minta apal naon hayang apal beres jadi kabid dicek Katitipan nya ditampi ku Kang Yadi nya. alhamdulillah Pokoknya mah bingung tanggung beres tenang saja. Bobo manis. wah bobo manis kan jangan jeung aa manis Nya ya. amun jeung jadi musiun Sudah teh. wah jeung Aya sakitu mah nya. ya jadi tapi beneran nya Oh, tanya siap bener. omat ulah jalir janji Sip pokoknya. nya Yuk, kurang nean heula. nya alhamdulillah aya nama masalah eta mah geus beres tinggal aya nang mikiran tenda ujung MUA na jam teh ngarapas kawin teh cantik Wah. Wah. Ulang. Heuh, kunaon mana ulang? Nyata bingung urang teh euy. Ieu teh Teu ngojek deui. teu usaha boro-boro ngojek. Apaan eta ningenan basa harita nu susah eta teu mayar wae ka urang teh euy. Ojek banci teh ya. Heeh. Teu banci teu genar ojol jurig jarian baru teh. Teu mayar. Henteu. Aduh, bener geus aya mah. Gawe jeung urang. Ieu motor urang teh dicokot kunaon teh ningenan laslis. Leasing. Heeh, ta eta lis. Naon? Leasing. Heeh, ta eta leasing. Leasing. Heeh, Ta eta geus aya mah gawe jeung urang. gawe naon? Pokona mah geus ngilu jeung urang nya. Oh, mane boga pigawean? Heeh, aya. Ah, mau aing ah. Karunya we ka mana daripada ulang-ulang na pokona lauk batur. Mau aing sieun katipu Ayam deui. bungkul lauk batur di arah teu bisa. Gawe jeung urang ke meuli lauk. Mau sieun katipu deui. Moal. Ieu lagi pan baturan maneh teh ningeun susah. Heeh, pokona mah ngilu jeung urang. Kalau bunda uli itu kan teh ketan uli teh pete ningeun mangusa aing. Aing teu bohong tah. Wah. Heeh, rek ngilu kan gawe jeung urang. Oh atuh sia bener. Kurang tunggal ada banyak. Bisa ngecelok ayeuna teh aya boga beas. Gawe heula di mana-mana ge. Sia menurut duit hejo. Nya, itu gawe heula. Oh. Tunggu di hareup kurangnya. Aing di ditung ke. Oh, ayo. Oh sangket kurang samperkeun kitu nya. Oh. Amben pataan. Salah gitu.
Wah, jen keur naon mana lungakan anu kieu alabatan doma. Teh nganggur sila euy. Heuh, kabeneran ieu. Urang dengan nu digawe butuh duaan. Ramet tuh ke dihakan. Bawa ramet tuh aing. Astagfirullah karunya mana. Ada anu batun balatak dihakan mana. Naon bae aing Geus kieu ayeuna mah. Urang butuh duaan si Wawan urang tadi panggil di jalan. Maneh lagi keur nganggur, urang diajak gawe daekeun, maneh rek ngilu jeung urang gawe. Kayak naon atuh? Ah, pokona ngilu jeung urang nya. Hayu lah. Tah, teu bohong tuh. Tuh. Lah sia. Di mana di mana? Heeh, ngilu jeung urang ngilu. Nya kan naon sing pugu. Ah, pokona ngilu jeung urang. Moal picilakaeun gawe noh ngeunah. Nah, ngeun jeung urang mah. Tuh duitna gambar bapak urang kabeh. Oh, bapak maneh mah tuh, di kopeh bapak urang kabeh nya. Ayo. Geus nya engke papanggih jeung urang dihareup nya. Popo je era urang di daharan ieu paranti hileun. Tidak kuat jadi hileun maneh nya. Kurang tunggal dihareup urang nya. Iya, jadi hileun make head dah. Macam darah waktu. Merek darah we. Darah ante. Tungguan teh nya. Oh, itu geuning tuh keur leumpang tuh lalila pisan. Ai kat sanuan ieu. Teuing tanyakeun we. Urang tanyakeun. Tah geuning geus daratan. Di marana maraneh teh lalila. Kan neangan tempat lokasi. Urang kasih tunjukkeun di dieu. Ieu cai-cai geus siap kan digawe kan. Nah, ayeuna mah teh digawe teh jadi pilot. Geus siap. Pilot. Naon hartina teh pilot teh? Vaksin. Mareuna digawe jeung urang mah jadi pilot, cuma kudu beberatan. Pilot nyempil. Pilot. Nyempil nu kot pamali sia. Pokona. Geus, siap kan? Siap tapi siap. Lain eta lain nyempil nu. Pilot nu kumaha? Aduh, di luhur le. Heeh. Ayeuna mah dihanap. Dihanap aya pilot. Aya kan geus modern. Geus modern. Aya pilot nu dihanap gen. Naon tak Pokona mah dihanap teh? urang nanyakeun ka maraneh. Kabeh ieu siap can digawe jeung urang. Kela Aya mah siap wae lah. Ah, urang teh boga SIM teu boga. beres. Urang ditanggung Bisa. beres, nu penting daek digawe. Ieu pagawean mana ieu tah? Mana pagawean? Ieu tah. Tah eta tah. Iya. Oh ieu. Nah, nu kitunya. Pokona mah naon bae mah penting urang tah. Bisa kan? Mawa ieu bisa kan? Geus biasa mawa nu kieu. Biasa ini Butuh kieu nu mah pengalaman sehari-hari. urang mah. Mawa nu kita butuh nu pengalaman. Oh, sabab poe Saya lagi pengalaman deh. Oh, barangna maraha. Beus mawa geus mah kabeuli kumaraneh mah. Moal dijamin lah. Garansi Hah? urang. Moal urang moal ngagabah urang Esok. moalna. Da gua maraneh di dieu, urang nyokot heula kendaraanna, pesawatna. Oh, buktikeun we, buktikeun. Woi, parkirkeun atuh. Oh, siap sok. Terus. Kiri. Kanan saeutik, kalau bateng teu jemur. Tah gitu. Hop. Terus. Eta mana ada itu eta Mari geus mentok ieu heukeun. Iya mah. Aduh, ya. Tah. Ieu pesawatna. Nu kieu. Ulah samarangan, nu kieu ge perlu keahlian, kekuatan, tenaga. Emang polisi, tapi perlu kekuatan, tenaga. Lalu lintas, loba asup ka tengah lemur, loba budak. Nu di luhur. Kudu siap-siap. Hade, sanggup? Mau pesawat ieu? Paksa juga kumaha teuy. Harus. Kudu dapat. Aya 2 pesawatna. Yang didinya hijing ke. Hiji Oh, ewang. siapa? Hiji ewang pesawatna. Dinya geus biasa mawa nu kieu pan. Mana keur urang mana? Aya. Pesawat. Sok bawa ka dia terus. Kiri, kanan. Terus. Hop. Ah. Bisa teu mawana. Nu kieu. Ieu ulah sambarangan bisi nabrak. Mahal hargana. Gampang nu kieu mah tuh. Paingan teu kudu boga SIM-nya. Da gua kendaraan pesawat saya aya tinggal pengaman. Butuh pengaman. Masih aku mau oge. Perlu atuh. Anu ngaran kendaraan aya pengaman. Da kan urang jeung Pengalaman naon deui? tenang tong heula. Naon Yo, pengaman, yo, tah, yo. Dipake. Supaya teu karatan. Karatan dengan di karatan. Ah, bener. Tah, tuh. Oh,
Siapnya kade bisi Komplit cilaka. euy kitu nama. Oh, dapat siapa kayak Bisi cilaka kade bisi cilakanya ieu mah kendaraan mahal. Ah, mahal-mahal we murah nu kieu mah. Sawat. Ya, Ban sawat, hiji mah mahal sawat. di mana-mana ke ban hiji mah. Pedah bana hiji meureun disebut pesawat. Geus siap, kami siap. Siap, siap. Siap. Let's go. Ngoles balik pego. Let's go kan heueuh. Ah, apa gaweanana? Akutan ieu. Astagfirullahaladzim, lu kieu. Akutan. Iya. Kana mau ieu. gawe? Iya. Ah, nu kieu balik we mana? Janjian Sawat-sawat we lah. Nah, Naon deui atuh? Eta. Iya, Pak. ulah ningali ieu. Is, gawe heula. Gampang. Bareng. Ade pareupeuh. Dibayar itu. Mahal. Dibayar itu. Dibayar tah, ulah sieun. Ah. Ya, pali di itu atuh Pak, pali di itu. Sok, tah. Itu mangga. Dibayar, Pak? Dibayar. Dibayar tah. Semangat tah. Si ieu pagawean. Oh, Duit siapa tah pagawean heula bener. Oh, dibayar. ada rusak pesawat, ada rusak pesawat. Berapa? Nah. Bener ya. Bener. Nah, Capek Pak. ulah batuk duit cager batuk. Tuh, kalau cager batuk mah eueuh. Jangan oh, bener. Ya, gitu. Ulah lupa batik, berat. Berat. Nyawa gawe kieu mah gara rayang teuing nyari pilot. Cara rape ai sugan nyawa jadi pilot. Hah? Ari PT gawe kieu mah atuh ripuh ya. Aing mun kalung saya kieu awak Capek. Banyak kasih teh heboh sugan teh digawe di luhur bener teh. Dadah. Kieu deui mah. Geus atuh kieu lah. Waduh, cari cingki. Cing bener kabeh teh. Udah capek atuh keheulaan lah. Mana di lumpangan ngareuna Heeh. Memang ngeganongkeun leungeun we maneh mah. Urang mah. gawe semua. Oh, dibayar, Pak. Dibayar ieu duit dibayar. Kayunya atas itu. Kayak atur. Dan tatat. Gancang tuh, tah, kumaha. Teruskan. Mangga. Tah. Bener. Kudu wae kuki, gawe teh. Oh, udah butuh karena duit mah tuh. Mun ai butuh mah. Cicing. Bakal turunkeun, minum heula. Oh. Cik. Tumben, Kumaha? Jeung urang mah dibere jus seger. Naon ieu teh? Jus. Oh. Kumaha? Yo, ngeunah ka ujung urang mata. Ah, mere teh orok ya teh. Lain. Ieu teh. Kokon. Coba. Kokon teh naon? Euing lagi skokon. Ngajarannya? Sok. Ngeunah wae, sok nyaho wae lah kan minuman orang kaya mah. Mana mah kabareung li moal. Kan teh tai Orok. Ngeunah jeung urang mah ganggu urang mah.
Gerata. Gena. Isnya sekian sing bener. Ini mah jangan nak aing di imah. Nawa kan coba bae. Sep. Sep. Mun pakai lah. Nya, sok. Wah, tarik teh. Tarik tu nari ya. Pergi ta. Simbenar, bisi pesi aja. Maka beli kumaran mah masing kesan saya mereka dulu. Simbenar kamu teh. Iya ngopi wae, Bos. Mana bahasa satu manor. Ayo tu. Di mana tuh aing? Itu. Yuhan paling di tagawe ge. Sok tu nadinya, bereskeun, turun geus. Belah mana Turun eta? di dinya. Iya di dia. Benar, di dinya. Beres wage. Tah kitu tah sing beres. Pos sing bener. Iya teh bener di dia. Di dinya sok tah. Atuh ngotong ka dia kan ka ditu tuh. Udah si eta. Ku balik gawe teh. Belah mana? Iya belah mana? Iya. Sakit kita. Salah. Sok sing benar. Oh, Kebalik sama. Ngambek kai. Arek gawe tarek. Ieu. Pak ya disimpan di apa? Di dinya sing bener. Aduh, ya Allah. Marah hal eta teh. Maka bayar maka beuli kumaha mah. Iya, di mana, iya? Di dinya teh sing bener. Oh di dia. Nolo duit bahara jos ya. Dianyuk ka aing 2 mingguan mah. Ah, dikit Pak. Makana sing bener gawena. Kenapa? Mana nunggu namanya pengduit tungkul aing pengukieu lah. Bayar tah duit lo batu. Oh, di mana? Tuh, tempo duit tuh. Gambar bapak urang, bapak maneh mah Simpen di deuleu. mana, Pak? Ya simpen. Di dinya. Alhamdulillah wan beres ya. Tinggal ngadaguan ya duit Tuh. Cair. Ya. Tanda tang wae tapi nyoli lah. Kayak teh kumaha. Bos. Alhamdulillah geningan tos beres ya Allah. Sia-sia mah ya di Kang ieu kada ini nya tinggal napakeun. Kan kagungan saha? Bulan abi kapan abi teh bade nikah jadi kudu mempersiapkan sejak dini ini sagalana. Mana wieu teh sia bapak itu nu Betul, abi tadi teh biar yang ka Kang Yadi miwarangan sang milariankeun TNI atos bayaranna malam teh kopi terus 2 runcuy, sangu terus 2 bobok. Cukup teh ngamet 90 urang nu didamelna apa teh jadi duaan. duaan di canak nol apa ini kan? Baru sangu teh daging gogem 2 kilo yang teh tadi teh. Kemana? Nya. Di Mang Yadi da bayaranna nanti kualitas atas pokona atas teh kopi teh diseren teh sadayana. Nabi teh iting antosan kita tadi teh. Kontosan Tiris Kumaha Mang Yadi teh sebaliknya. Ijoba abi anu boga hajatan aku mah teh teh sapotong ini ieu mau dipindah mah we nya. Ang walar we. Ayahna sudah. Aku kapan Mang Yadina atuh urang pirang ya atuh yuk Mang Yadina. Atas ku Mang Yadi sagalanana oge atosna oge. Abi teh belaan hujanan ngantosan dah. Meni di deui. Pokona mah ieu urang bilang Mang Yadi itu tanggung jawab atuh boba korupsi duitna. Benar euy. Amin. Yuk orang jangan yuk apa gawe tuh bapak. Kone ieu mah tenan capek gawe. Bisa jadi wakil rakyat terus korupsi kok mau jadi wakil rakyat. Aman. Sekarang kita Lah, aing dahar kabeh ngeunah ieu mah ieu. Baralik urang jelo teh lah. Teu, negara we mah. Wah, badak ieu alhamdulillah ieu. Yang beli meri, yang beli beat. Dahar ngeunah, pokona malah geus ayeuna mah. Jeung meri, dahar oge, hujan kieu mah nikmat. Ngopi udud mantap pokona malah.
Ya benang. Menete, menete. Ya di gunung Urang teh beang udang Aisyah. bisa api kan dia kan apa tuh jadi kawin tapi tidak. Iya, emangnya di Bayar duit. bayaran Ku pangabutuh jadi poho urang teh diinjom Hampura aing hampura tah aing saya tah aina. Masih dibayar. Lebaran. Tadi pangabutuh. rumahnya dulu lagi. Kagok urang teh. Ini mah duit. Lamun kemenang duit saya, waya namanya saya ditendang Kudu kumaha tuh udah urang teh. Kau pasti cawan. Aing balik heula urang teh. Aduh kumaha ieu teh. Urang rusak nih. Hadi tuh ya mana dia. Arek dikumahakeun atuh. Arek dikumahakeun ieu aya bedendaan mana dia. Waya nah saya tak iya ji. Bare ji. Mana dia mah. Ayo, hiji we hiji. Dia dinalah di aing mah. Pokona mah. Itu Indonesia. Oh ya kawan. Bayaran. Wah, dibere duit. Ari abi mana itu? Mana tah? Kumaha? Tah duit tah. Ya dia enggak usah. Balik tadi ieu nih kagawe ieu kumaha. Sok teh nuhun nya teh nya. Tambahan deui ka ieu tah. Aduh, ada aku kumaha tuh. Pangabutuh ya tah. Naon kieu? Kayaknya mah kon bae digaji tapi mang ya dina sok. Aduh, ayeuna pe atuh ayeuna tulungan ieu kumaha ieu. Aduh. Iya, hukum alam. Tapi kan dulu apa kalau memang itu di dianya. Iya, bae hukum alam cak. Bisa. Ayo, ayo. Ayo. Kumaha pamajikan ieu dalaharna ieu. Maling tepi ka subuh cenah aduh. Maling teu boga beas. Suluh warasa reuneuh di pamajikan. Ah.